Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun haduran alhamdulillah tepangdang deui sareng Mang Maman. Kumaha sadayana sararehat? Mugia atuh aya dina ginanjar kawilujengan sareng aya dina panangjayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang ngadongeng deui neraskeun hanca garapan carios kalayan judul Akibat Munjung karangan Bapak Sukarna nu diropea atanapi digarap deui ku Mang Maman. Pamita lepat mitra hanca anu waktos katundal teh dugi ka kumaha lamun ku Bapa Nyai dibikeun tapi Nyai henteu daek pantang tos bae akang sami sareng ditipu ayeuna teh. Jadi maksud akang mah kieu, lamun Nyai suka ka akang ayeuna oge ku akang bakal dianterkeun ka panganjrekan Nyai. Tah sakitu Nyai anu diperlukeun ku akang teh suka Nyai teh atawa henteu. Dugi kadinya nya mitra hanca anu waktos katunda teh kumaha lajengna sok marangga kasadayana. Kumaha lamun ku Bapa Nyai dibikeun tapi Nyai henteu daek pantang tos bae akang sami sareng ditipu ayeuna teh. Jadi maksud akang mah kieu, lamun Nyai suka ka akang ayeuna oge ku akang bakal dianterkeun ka pangancrekan Nyai. Tah sakitu Nyai anu diperlukeun ku akang teh suka Nyai teh atawa henteu. Juragan, upamipun Bapa doaeun tangtos abdi kana sukana, tapi upamipun Bapa henteu doaeun saha anu bakal ngawinkeunana, nu mawi abdi mah tetep bae bade ngedalkeunana kasuka teh kapun Bapa. Margi iwal ti kasepuh kedah sumujud teh ngarah urang bisa lancar dina jeroning hirup di dunya. Ari aya pangdua sepuh mah. Jadi kitunya pamadegan Nyai mah. Beda pisan sareng nu sanes. Ceuk Den Uwes bari karung. Gawas nu mikir heula. Leres juragan, abdi benten sareng nu sanes. Sarta abdi tetep bade nyepeng kana tatali karuhun. Jawab Nyi Suhana bari neuteub kanu kerung. Moal nyebutkeun teu suka engke teh Nyai? Ceuk Den Uwes masih keneh panasaran. Lamun teu suka, abdi moal miwarang juragan kedah ngadeuheusan kapun Bapa. Tapi ayeuna keneh oge ditolak. Naon sesahna abdi nolak ka juragan? Namung ku jalaran abdi hayang nyalur nya kapaksa nyarios kitu. Ayeuna mah kantun juragan bae ngabuktoskeun naha hayang ngumbar rasa kacinta teh nyalur sareng hukum, atanapi bade nantang kana hukum. Ceuk Nyi Suhana malik nanya. Tangtu bae Nyai, hayang nurutkeun hukum. Jawab Den Uwes bari ngerutkeun halisna. Tah upami kitu, mangga atuh geura buktoskeun abdi sadia sabeca sareng juragan kanggo nganterkeun abdi ka rorompok abdi. Upami abdi tos dianterkeun deui ka asalna tadi, nyaeta di Jalan Panjunan tea, nya di dinya abdi moal aya sangkaan awon ka juragan. Ceuk Nyi Suhana bari neuteub. Nyai, akang percaya kana sagala rupa tindakan Nyai. Akang percaya kana sagala omongan Nyai. Tah ku jalaran kitu,
Ayeuna akang sadia nganterkeun Nyai ka jalan Panjunan. Sarta enjing akang bade ngalongok ka Tuang Rama. Bari sakalian rek nyuhunkeun Nyai. Kumaha Nyai panuju kira-kirana? Ceuk Den Uwes bari neuteub ka Nyi Suhana. Mangga juragan, abdi ngiringan kalayan didorong ku kabungahan nu tanpa tanding bungahna. Jawab Nyi Suhana mani marah mai. Tah upami kitu mah, hayu bae atuh ayeuna urang kaluar. Mengpeung masih aya keneh beca. Hayang kana mobil atanapi kana beca Nyai teh. Ceuk Den Uwes semu gumbira deui. Ah, kana beca bae juragan. Abdi mah bang baungeun kana mobil teh. Akur, teu nanaon paantel jeung akang? Ceuk Den Uwes hayangeun nyaho nanyakeun kitu. Paantel dina beca sareng di dieu benten juragan. Abdi suka keneh antel dina beca 100 kali. Tibatan antel di kamar paduduaan sakali. Akur, jawab Den Uwes mani ngeleter sorana teh. Bakat gutarik sareng gumbira. Sarta terus harita keneh kalaluar neangan beca. Saenggeus manggih terus tarumpak beca rek ngajugjug ka Panjunan. Teteh lah Nyai langkung nikmat dina beca tibatan dina mobil mah. Ceuk Den Uwes mani peler sigana teh. Ari Nyi Suhana teu ngajawab gawena teh imut bae sarta ngareret kanu nyangkere. Ari beca majuna mani ngahiup dina bakating kutarik lantaran jalana mudun. Mitra kaum dangu, harita teh tengah peuting. Jalan-jalan mani sepi taya kendaraan liwat. Sajabati hiji dua nu kadeuleu lalar liwat. Kitu oge beca wungkul. Ari mobil mah teu aya. Kawas enggeus diampihkeun ku anu nambanganana. Da buktina jalan gede molongpong taya panghalang. Ari dina emper toko anu dareukeut ka pasar. Loba anu rek daragang garadon mondok di dinya. Meureun arek murus subuh waktuna dagang di pasar. Sabab ari waktu subuh nu balanja ngalut ngeungkeuy. Malah pasar teh sok pinuh ku nu dagang jeung balanja. "Kakabola di dieu mang?" ceuk hiji pamuda mani jamotrot budina teh. Adureug tukang beca eureun ngabosehna. Ari kesangna luat leet maseuhan ka mejana. Bakat ku capek meureun sabab manehna terus-terusan ngurilingan kota Bandung. Alusna bae harita teh ti peuting. Jadi henteu panas ku panon poe. Lamun seug ti beurang mah moal kuateun. "Mung dugi ka dieu bae Den," cik tukang beca sarta nyusutan kesangna. Heula," cik eta pamuda. Bari terus lurat leret sarta nyalingkeur ka tukangeun eta beca. Cihoreng manehna teh keur neuteub ka hiji mojang anu ngarendeng sareng jajaka dihareupeun pasar baru. Saenggeus eta jajaka jeung eta istri tarumpak beca, terus eta pamuda teh naek deui kana beca anu tadi. Bari pok manehna nyarita kieu. "Sok mah, wayahna cape-cape oge nya tutulkeun tuh awewe anu digendeng ku lalaki itu teh." "Oh, mangga Den," jawab tukang beca bari dius manehna narik deui becana. Sarada nuturkeun beca anu ditumpakan ku hiji istri jeung hiji pamageun. Duh juragan, itu rorompok abdi teh
Ceuk Nyi Suhana bari nanggeuy cau Ambon anu meunang meuli Den Uwes di pasar baru. Didinya, jawab Den Uwes bari imut ngagalenya. Manehna henteu nyahoeun yen tukangeunana aya nu ngintip. Liren Pak, liren. Cik Nyi Suhana ngabejaan ka tukang beca. Atureug beca teh eureun. Yut Nyi Suhana jeung Den Uwes tarurun. Sanggeus mayar ongkos becana kakara maranehna laleumpang deui. Juragan, tah ieu rorompok abdi teh. Ceuk Nyi Suhana hatena dugdeg sieuneun di jero eta imah nyampak Den Ahlan. Tapi barang ninggali panto imah masih dikunci di luar. Long hatena molongpong sarta ngomong sorangan jero hatena. Tetela ieu can datang Den Dahlan teh. Ceuk gerentes hatena Nyi Suhana. Bari terus ngodok sakuna ngaluarkeun kunci pantona. Cetrek dibukakeun, bray pantona muka. Tapi di jero imah teh poek mani medem. Juragan, cobi abdi nambut kayu apina. Ceuk Nyi Suhana bari mali ka Den Uwes. Atuh gancang ku Den Uwes di pasihan. Cetrek, bray di jero imah teh caang. Terus Nyi Suhana nyeungeut lampuna. Sanggeus hurung leos kalawang panto nyampeurkeun deui ka Den Uwes bari pok nyarita kieu. Juragan, moal bendu upami abdi ayeuna henteu ngangken ka juragan. Ceuk Nyi Suhana bari neuteu. Moal Nyai. Akang ngartos kanu dimaksud ku Nyai, jawab Den Uwes sadar. Nuhun juragan, ari ngartos mah abdi pang henteu tiasa ngangken ka juragan teh. Kahiji di dieu abdi pangawak sorangan, kadua ayeuna wengi teuing. Malah tos langkung ti tengah wengi sigana mah. Punten bae nya juragan. Encing mah upami bade angkat ka dieu, tangtos ku abdi disambat. Nuhun Nyai. Keun enjing akang pasisiang tangtos dongkap deui ka dieu. Mangga atuh. Ceuk Den Uwes bari manggut teh. Terus manehna ngaleos. Mangga juragan. Jawab Nyi Suhana bari males ngunggeukan. Sarta imut ngagalenyu bari melong kanu ngaleos di dinya. Barang geus tepi ka jalan, asa kaparengan pisan di dinya teh aya beca. Atuh gancang ku Den Uwes harita keneh ditawar. Kosong Pak, ceuk Den Uwes bari neuteub ka tukang beca. Alusna bae harita teh rada poek palebah dinya mah. Jadi rupana tukang beca teh teu pati sidi. Bangga, balik ke mana juragan teh? Jawab tukang beca bari nyekelan becana. Ka jalan Cipaganti Pak. Sabaraha? Ceuk Den Uwes marah mai pisan budina teh. Kawas nu manggih ka bunga. Pasian bae 50 perak magan. Menang ditawar Pak. Ceuk Den Uwes hayangeunnya. Nanja kakalir magan. Ya gitu oge pedah. Titali bae teu acan kenging muatan. Da acan kenging muatan Bapak teh. Sok atuh ari kitu mah. Ceuk Den Uwes bari celak manehna kana beca. Adu geleser becana maju diboseh kunu nambangan. Galeong beca teh gawas teu pati teteg nyekelan setangna. Atuh beug Den Uwes ngarinjag sarta pok anjeunna naros. Pak, naha gulang galeong kieu geuning? Can paham Bapak teh? Cenah. Paham gang. Mung ieu bae lungse Bapak mah.
Kun tak mual silaka, sing jon bae rawis-rawisnya kan, asal nepi. Cik tukang beca bari seuri. Sarta hatena keun siah bae. Syukur atuh ari kitu mah. Abdi mah nanya soteh sieun eta pak, sieun nundutan. Jawab Den Uwes teteg deui. Barang dinu rada nanjak jauh kaditu kadieu. Katambah didinya sepi ti iseun taya jelema. Atuh gancang tukang beca ngeureunkeun heula becana palebah nu poek pisan. Aduh, ngelos juragan, cing punten kaluar sakedap kan. Abdi bade ngabantun obeng handapeun jog. Ceuk tukang beca bari nyekelan kunci anu bieu meunang nyokot tina laci wadah duitna. Sarta nangtung hareupeun eta beca. Aya deui bae gogoda teh nya pak. Cik Den Uwes bari dongko teh manehna arek kaluar. Mitra kaum dangu barang Den Uwes keur dongko kaluar ti jero beca. Tata pasini deui hiuk ku tukang beca teh. Puhu ceulina Den Uwes diteunggel ku kunci Inggris. Anu sagede pigelang atuh barang blok keuna teh gero Den Uwes ngagero. Halo, cenah bru Den Uwes teu inget di bumi alam. Tahu rasa ya, gua orang Jakarta nih. Ceuk Dahlan. Aksi pisan bari ngamangkeun kunci Inggrisna. Rek nenggel sakali deui, lamun musuhna cengkat mah. Tapi kulantaran parna Den Uwes teu inget-inget kapaehanana lila. Cengkat siapa babi? Ceuk Dahlan nyentakan kanu teu inget. Sarta habek-habek pipina Den Uwes teh disepakan. Bletrok tarangna ditakol deui ku kunci Inggris. Sarta ngomong gegalendeng, Aing ditonjok ku sia keur diuk dina beca. Da ayeuna sia diteunggel ku aing karek bijil tina beca. 1 lawan 1 ya. Ceuk Dahlan bari ngagaradah dompet musuhna. Terus manehna nunda kunci Inggrisna kana laci. Keclak ditumpakan deui eta beca deh. Geleser becana maju. Atuh da puguh mudun ti kaler kakidulkeun mah haleuang Dahlan ngahariring siga anu meunang perang. Mitra kaum dangu barang harita geus datang henteu kanyahoan deui. Jol aya anu nyampeurkeun sarta nanya ka manehna. Kumaha wartosna Den? Ceuk tukang beca anu bogana bari nyampeurkeun ngomongna teh kawas anu panasaran. Beres pak sakali sewang. Iheula abdi ditipu ku manehna teh. Ayeuna abdi geus bisa nipu ka manehna sarta bisa males neunggel. Asal karasaeun bae pak teu kudu tari-tari. Nun nya pak. Dah sewaanana mah cekap saminggueun nya pak. Edang-edang nebus pakaian abdi. Mana ari pakaian abdi teh pak? Ceuk Dahlan bari neuteup kanu bieu nyampeurkeun. Tah ieu dibungkus punten bae nya Den. Nambut beca make kudu nganggo tandon baju sagala. Ceuk tukang beca bari ceuri. Da kurang matur aduh pak. Lamun abdi bieu tumpak beca make pakaian anu kieu mah.
Tepantos katingalina oge. Jawab Dahlan bari narima pakeana anu tadi dipake. Ureh nginjem beca, malah jeung kateranganana sagala rupa. Saenggeus Dahlan disalin sarta geus masrahkeun beca kanu tadi diinjeman, eos manehna ngaleos muru deui ka imahna. Barang harita geus tepi bray Dahlan mukakeun panto, sarta kaparengan pisan panto imah kusuhana harita teu ditulakan. Atuh ari bray ari breh teh Nyi Suhana katinggali keur diuk bari ngalamun kawas jauh paninengan. Juragan, kumaha salamet juragan teh? Ceuk Nyi Suhana mani ngelepar bakat kureuwas kadatangan Den Dahlan teh. Tangtos bae Nyai, salamet pang akang datang ka dieu oge. Ngan ukur ieu tah penjol saeutik ahli cik si kasabalan teh. Ceuk Dahlan bari nembongkeun pipina anu geuneuk tapak nonjol. Abdi teu tiasa nulungan juragan harita teh. Margi kabujeng diajak ku tukang beca neraskeun wangsul. Jawab Nyi Suhana nyaritana dumareda. Tos beres mulih na teh Nyai. Ceuk Dahlan rada teu geunah pedah Nyi Suhana ngabobodo. Beres pang abdi aya di dieu oge juragan. Jawab Nyi Suhana bari melong kanu nanya. Lantaran beda srekna kana hate, anu nanya teh keur ambek. Nuhun aduh ari beres mah. Tenging sabaraha di pasian artosna. Artos, Jawab Nyi Suhana mani ngareunjag. Saenggeus kitu pok manehna neruskeun omonganana. naon anu dimaksud ku juragan teh? Eta sugan tadi kamana? Batur mah ngubar sakuliling kota Bandung leangan anu ngaleos. Hari ieu abi-abi teu kanyahoan. Dah jauh eta menang meuli di mana? Ceuk Dahlan mimiti nyereng. Amasihan eta mah juragan. Jawab Suhana dumareda sarta nyaritana laun pisan kawas anu sejen rasa. Nya pamere. Da akang oge nyaho anu merena teh hiji lalaki anu nonjok ka akang di hareupeun bioskop dea. Da eta anu merena teh ari meulina di hareupeun pasar baru. Na dikira akang teu nyaho. Da di mana harita teh? Sok Nyai aku ulah sumput salindung. Kusaha bieu dibawa kana beca teh? Jeung tas di mana bieu teh? Ngalon sare nyakeuleng heula. Ada-ada saja. Cing, aduh ulah nyieun kanu bolos euing ka akang teh. Na dikira ku akang teu diseangan Nyai teh. Kapanggih ku akang teh ti tadi oge Nyai geus kapanggih. Malah geus kanyahoan pisan tah jelemana anu teu pupuguh nandasa ka akang teh. Cing, sebutkeun anu Nyai, tabogoh Nyai eta teh. Ceuk Dahlan dikekereket bakat ku ambek sigana mah. Juragan, abdi teu ngalakukeun anu dilarang ku agama. Ceuk Nyi Suhana mani nyalangkrung cipanona de. Nya henteu ngalakukeun anu dilarang ku agama. Ya Allah mah moal nyarek moal nitah. Ceuk tadi oge rek milih nu mana bae rek goreng pek, rek hade pek. Tapi nu penting mah urang rek ngalakukeun ajaranana agama atawa moal. Lamun ngalakukeun anu diajarkeun ku agama, aduh henteu pantes cikeneh jeung kuring ayeuna gap deui kanu sejen. Lamun kuringna ngaleos mah, aban ieu mah kuringna oge keur meuzeuhna pada ngarojok tadi teh.
Nah hari anjeun berkalah ngajual diri. Paingan aya nu nyangka ngungkluk. Da buktina oge kitu geuning. Ceuk Dahlan ka ciri ambekna oge. Sabab jeung kurang kuring sagala. Juragan, Jawab Nyi Suhana bari ngalima. Wah, entong jeung nyebut juragan segala lupa. Geus bae ayeuna mah si doblang kitu. Sabab bolona gamblang. Nganggap ka kuring teh anjeun mah bodoh nya Suhana. juragan, sanes abdi ngejat ngantunkeun ka juragan. Tapi abdi bingung harita teh. Lantaran eta jalmi anu nonjok ka juragan teh sayaktos nama anu jenengan dan Westea anu ka abdi ngakalakeun ngudag-ngudag. Kata limbang waktos tadi teh jigan. Nya kata limbeng atawa ngahaja ngabingung malih. Nah lain lo sekali adu balik teh. Sabab agang oge waktu beres garelug teh. Terus kali tapi nyari jeung kasambal dan nyelang ngajual diri heula meureunya. Pantes. Ceuk Dahlan rada leuleuy deui sigana teh. Lantaran Nyi Suhana kadeuleu reumbai cimata. Juragan, mangga bade nyangka mah sanaos dugi ka kumaha bae oge. Namung abdi bade ngadongeng geura kalakuan anu dijalankeun ku abdi samiosna ngantunkeun ka juragan teh kieu gan. Ceuk Nyi Suhana bari derek-dek ngadongengkeun lalakonna ti mimiti ninggalkeun anu garelu tepi ka waktu harita. Saenggeus tamat kakara disambung ku ngomong kieu. Tah kitu kaayaan abdi waktos tadi teh juragan. Mangga bade kumaha pikeun saeun juragan teh. Ceuk Nyi Suhana bari neuteum. Lamun kitu mah jalua bae alus nyai teh ngajak kawin ka si Uwesnya. Ceuk Dahlan manija modrot. Sanes kitu abdi tetep gaduh pamadegan juragan. Kahiji abdi hayang riung mungpulung deui sareng sepuh. Nya kitu deui sareng pun adi. Upami abdi tos tiasa riung mungpulung sapertos sasari deui. Nembe di dinya tiasa ngatur-ngatur kahirupan kanggo abdi. Naha kamana anu dituju ku abdi teh? Kalawan kasaluyuan kupun bapak sareng pun adi. Dahal si Suhana. Tapi ka akang oge arek kitu deui. Ceuk Dahlan bari neuteub hayangeun geura nyahoeun jawabanana. Sami kasadayana oge juragan. Margi pamandegan abdi mah moal robi. Abdi hoyong ngajejeukeun kolot sareng dulur upami tiasa mah gan. Abdi moal mentingkeun diri jeroning hirup di dunya teh. Janten sing saha anu mika hoyong ka abdi. Nu ngawitan ku abdi diuji teh nyaaheun atawa henteu ka adi sareng ka kolot. Lamun anu hoyongeun ka abdi tetela nyaaheun ka kolot abdi sareng ka adi abdi. Komo deui ka diri abdi. Tangtos langkung-langkung mika nyaana tapi sanajan ka abdi nyebatkeun nyaa. Can tangtos kapun bapa sareng pun adi mah. Boa-boa ngewaeun anu mika nyaah ka abdi teh. Margi sesah nguji jalmi teh juragan. Pantes ka abdi mah bade nyaah oge. Margi aya anu dipandangna nyaeta jiwa raga abdi. Janten bujeng-bujeng ka dulur atanapi ka sepuh. Ka diri abdi pribadi oge
upami tos layu mah cantang tos dipikaresep. Tah kitu juragan, tujuan abdi mah. Ceuk Nyi Suhana cipanona ngararenclong. Jadi sali mah aduh kanya akang tehnya. Ceuk Dahlan mani Jamudro. Katampi ganyaah mah juragan, namung abdi teu acan nampi ka cinta. Margi abot kanggo nganteukeun ka cinta mah. Margi kedah aya sir dina hate anu ngajantenkeun abdi cinta ka juragan. Akang moal wani-wani mang nyewakeun ieu imah Nyai. Lamun akang teu aya sir mah, yeung Nyai moal wani-wani narima cicing di dieu deui. Lamun teu aya sir ka diri akang, mana anu benerna? Ceuk Dahlan ambekeun deui lantaran bieu Nyi Suhana saolah-olah teu nyebut cinta. Abdi nampi ka asih ti juragan teh dasarna mung sakadar ditulungan ku jalmi anu ahli nulung. Tapi upami abdi dipangnyewakeun ieu bumi anu dasarna kedah dibales ku kacintaan, abdi moal nampi juragan. Margi hargana kacinta teh ageungna kaliwat saking, teu tiasa diukur ku harta banda, teu tiasa diukur sanaos ku jiwa oge. Kumargi eta panuhun ti abdi mah mugi juragan sing ridho galih. Ulah aya anggapan abdi tetep renggenek di dieu teh lantaran cinta. Ulah kagungan manah kitu juragan. Nu sae mah lebetkeun bae kana amal juragan nulungan kanu butuh. Upami mikanyaahna juragan, aya pandangan eta mah sanes nulung atuh. Tapi saling tulungan mung teu saimbang. Margi nyewa bumi kedah dibales ku kacinta mah tebih. Margi ceuk abdi oge tadi teh, kacintaan mah moal tiasa diukur ku harta banda. Ceuk Nyi Suhana dumareda nyaritana deh. Bohong Nyai, akang terang aya hiji istri geulis salakina goreng patud eukeur kolot teh. Naha eta tandana cinta nu teu bisa diukur ku harta banda teh. Jawab Dahlan nyereng deui. Juragan, abdi henteu nyarioskeun anu sanes. Abdi mah nyarioskeun abdi bae. Yen abdi tetep gaduh raos kacintaan abdi teu tiasa diukur ku harta banda. Ceuk Nyi Suhana bari tetep ayem tentrem henteu galider. Nyarita mah bisa, leta henteu buntutan. Tutulangan. Ceuk Dahlan nyebut tulangan oge tepi kasalah jadi buntutan. Pedah keur usum buntut meureun jadi kasaleo nyarita oge. Geus kitu pok manehna nyarita deui bari neuteub ka Suhana. Di mana akang kudu sare teh? Lantaran Nyai teu cinta ka akang. Bisa sare bareng meureunnya. Ceuk Dahlan bari melong. Nah, Jawab Nyi Suhana heraneun. Sabab ali nu teu saling mika cinta mah moal ngajadikeun gangguan. Anu sok jadi gangguan teh anu sarua cintana. Jol-jol kalewek anu kitu mah enya atawa henteu. duka juragan, abdi mah bade sare di dieu bae di tengah imah. Ari juragan mah mangga bae di kamar oge. Nya kitu. Jawab Dahlan bari terus ngalaanan pakaian manehanana sarta terus disarung. Ari bajuna mah henteu dipake, kalah make kaos sangsang sarta sup ka kamarna Nyi Suhana teu direrer.
Nuhun Gusti. Cek gerentes hate Nyi Suhana sanggeus dahlan ka kamar teh. Hatena ngarasa reug-reug sugan moal arek maksa. Tapi sanajan di luar Nyi Suhana teu daek kereup, sabab ceuk pikiranana sok sieun engke janari keur meujeuhna sapi jempling, manehna datang nyampeurkeun sarta maksa nu teu suka. Anu matak ati-ati ngajaga baring supagi. Mitra kaum dangu nyakitu deui Kang Dahlan. Di kamar teu daek sare gawena guling gasahan sarta mikir jero ati kitu salah ieu salah. Tungtungna jung Dahlan nangtung terus noong lalaunan. Barang Nyi Suhana tembong ngagoler di tengah imah kawas geus sare tibra. Goloyoh Dahlan nyampeurkeun dug sare gigireunana. Ari dug Dahlan ngagoler korejat Suhana cengkat harita keneh ge diuk. Naon make jeung Suhana? Cek Dahlan teu nginaheun. Kakara oge ngagoler ngadeukeutan Nyi Suhana. Ari ieu gancang diuk. Pantes sare bareng teh juragan. Jawab Suhana ngeleper. Pan di tengah imah ieu teh. Awon sanaos di tengah imah oge. Aduh, gak jero kamar, ari embung di tengah imah mah. Cik Dahlan beuki ambekeun sarta manehna molotot. Alim juragan. Jawab Nyi Suhana bari neuteub kanu rek maksa. Atuh Dahlan beuki nafsu teu kawawa hayang sare ngahiji sareng Suhana. Ku Suhana ditinggali matak maruring ka kundu. Sabab budina rerenghos kawas hayang geura gapru. Katambahan teu dibajungan saukur kaos sangsang. Ari samping semetuur jeung siga arek morosot. Atuh Suhana muringis manehna arek kaluar ngan harita teu kaburu sabab dijewang ku Dahlan. Ayo urang di jero kamar Suhana. Cik Dahlan bari ngabetot leungeun Suhana anu sabelah kencana. Mitra kaum dangu gebeg Suhana ngagebeg di babadol ku Dahlan teh. Manehna teu daek nurut malah ngabedol leungeunna anu harita dibetot. Atuh jadi silih bedol ngan Dahlan gede tanaga. Aduh Suhana nu ripuh manehna ampir kagusur gancang bae ngagorowog. Tolong! Ceuk Nyi Suhana ngagorowog tarik pisan. Ari nu aya di luar keur ngajaga keamanan sarta kaparengan pisan ngaliwat ka lebah dinya. Atuh manehna nyambeurkeun. Aya naon tah? Saha nu bieu tulung-tulungan teh? Cek Hansip bari nyampeurkeun ka lebah panto imah anu dicicingan ku Nyi Suhana. Gebeg Suhana jeung Dahlan hadita teh mani reuwas sarta silih balaung heula. Itu ieu pada mirisieun rahasia kaboker. Sanajan teu naon-naon tapi lamun kanyahoan yen aya maksud teu bener, tangtu bae kawirangan kitu pikiran Dahlan teh. Nu matak manehna neuteub kana beungeutna Suhana kawas anu menta tulung. Ari nyekelna mah leson. Saha anu minta tulung tadi teh saha? Cek Hansip ngagaro deui semu nu keuheul pedah henteu ditembalan. Abdi Pak. Jawab Nyi Suhana bari terus kaluar mukakeun panto. Nyai, anu nyewa anyar teh ya nyai teh. Sumuhun Pak. Jawab Suhana mani ngaleper. Kunaon bieu tulung-tulungan?
Abdi teh keung Pak. Di tadi ngalamun bae. Harireup sare teras ngimpi pikasieun. Atuh abdi cengkat bari tulung-tulungan. Hampura baenya Bapak. Ngarepotkeun ngarerewas ka anu jaga. Ceuk Nyi Suhana kapaksa bae ngabohong nyimbutan ka anu maksa. Wayahnya bae atuh keung mah nyung madak buru-buru kawin Nyai ngalah aya batur. Ari boga salaki mah jeung lamun perlu ku pitulung mah geron bae Bapak. Nya deukeut. Nya deukeut ukur kahayangan ku Jai mah di dieu deh. Wabahan si bari terus amitan lempang deui. Mitra kaum dangu saenggeus anu ngontrol eueuh Nyi Suhana ret ngareret ka dahlan anu ngeleper. Ari anu direretna harita ngan ukur neuteub. Atena manihan deul teu laksana sare bareng. Tapi manehna bungaheun lantaran Suhana bageur geus nyimbutan ka manehna. Atuh harita ngaleos asup deui ka kamarna bari jeung nyarita kieu. Bila kadal woro bareng make jeung cecelitan sagala sia. Awas diculik bae. Cek dahlan bari geblug ngabebeutkeun maneh. Terus ngarengkol semua tiriseun teu beda ti kuuk bae. Ari Suhana ngarenghap narik napas panjang pisan. Lantaran manehna bunga hatena ngemplong molongpong. Asaleso tina bahaya nu bakal nyemarkeun diri. Atuh gek harita diuk dina samakuru tadi. Tapi teu daek ngagoler sabab ceuk pikiranana lamun dahlan bijil deui manehna mah arek lumpat. Kulantaran sieun kitu ku Nyi Suhana di hajapan teh teu ditulakan. Ngarah babari mukakeun lamun aya naon-naon. Itu pikiran Suhana anu meulit jero ati. Manehna tetep curiga ka lalaki nu di kamar. Mitra waktosna barantosep hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakirangan kaluluputana oge. Mugi aku sadayana dihapunten. Sareng hatur nuhun tina pangrojongna, subscribe-na, komentarna, sareng jempolna oge. Hatur nuhun pisan rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan anu barantos ngadangukeuna oge. Hatur nuhun kasadayana. Pamugia ieu teh sing janten bang baluh kana pikiran sareng bang baluh kana ati nuranina. Hatur nuhun kasadayana mung sakitu wae dicekapkeun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.